Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jomontarang langkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa neraskeun deui hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari cecerna di pangumbaraan karya Kang Carsun Bakekok. Dina dinten ayeuna teh insyaallah urang neraskeun bagian anu ka 111 na. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng teh singajantenkeun panglipur kaleubu pangeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana teh suklakna teh siklukna nya anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda. Eta ngamumule seni urang, seni tradisional Sunda, seni tradisional Indonesia. Namun satu acana neraskeun ieu hanca dongeng, tong hilap subscribe, like, sareng komena, pamiresep mangga di share ka media sosial kagungan palawargi sadayana nya supados channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan anu langkung saya deui kanggo mitra-mitra sadayana. Oge teu hilap kanggo ka palawargi sadayana anu sok biasa manco di antawisna aya urang Subang, hatur nuhun, aya urang Bogor, Cileungsi, hatur nuhun pisannya. Ka urang Gunung Putri, wilujeng ngadangukeun. Aya deui kanggo ka urang Banten, Pandeglang, wilujeng ngadangukeun ye. Terus anu ka urang Jakarta nah, ka urang Depok, ka urang Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, wilujeng ngadangukeun sadayana nya. Atuh teu hilap kanggo ka urang Tasikmalaya, diantawisna aya urang Karangnunggal, aya urang Cipatujah, aya urang Sindangkerta, aya urang Gunung Sabeulah, wilujeng ngadangukeun mugia sarehat sadayana. Teu hilap oge kanggo ka urang Cikatomasna tah nu sok saban dinten ngadangukeun hatur nuhun. Ka urang Cayur tah. Ka urang Salopa, Kalapa Genap, Cikalong, Cidadap, hatur nuhun pisan sadayana nya wilujeng ngadangukeun. Oge aya anu ti Bandung na ieu di Cililin, oge anu ti Bekasi na di Cibarusa wilujeng ngadangukeun, anu ti Cipongkor, Cililin, Cikancung, Ranca Ekek wilujeng ngadangukeun oge tah. Ka urang Majalaya na Ciparai. Oge aya anu ti Jalan Muhammad Toha, di Jalan Sriwijaya, ka urang Babakan, Priangan, Regol, Kota Bandung wilujeng ngadangukeun sadayana. Teu hilap oge kanggo ka Konveksi Pansar sareng padamal-padamalna sadayana wilujeng ngadangukeun, wilujeng mancona anu aya di Jalan Pasir Koja. Mangga wilujeng ngadangukeun nya. Mitra-mitra sabados teu nyangkolong ti kana waktu satunya mangga urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng manco, wilujeng nanggeuh deui dina HP na masing-masing. Plung Ben, Bapak terus terang ngarasa teu percaya naon anu diucapkeun ku adi Bapak Subrata jeung oge Neng Yanti. Perkawis naon teh kitu Pak? Ben, ayeuna teh urang teh nuju aya masalah besar. Nuju aya masalah ageung pisan. Perkawis Yanti sareng Pendi. Pendi harita kerung. Manehna can ngarti naon anu diucapkeun ku mitohana nyaeta Pak Karman. Punten Pak. Abdi teu can ngartos naon anu dicarioskeun ku Bapak ieu teh. Ben,
Neng Yanti ayeuna teh keur kakandungan. Kakandungan. Nya. Kakandungan maksana teh hamil, Pak. Bener. Neng Yanti ayeuna keur hamil. Memangna Neng Yanti hamil aku sah gitu, Pak. Iya, empuh jadi pikiran ku bapak beurang jeung peuting teh. Kamari Pasubrata nyatana adi bapak jeung sakeluarga anak adi. Maksudna Pasubrata jeung Neng Yanti teh minta tanggung jawab ke Penny. Astagfirullahaladzim. Nah, hamilna Neng Yanti tapi nyuhunkeun tanggal walarna ka abdi. Maksudna itu kumaha, Pak? Pen, terus terang. Sanajan hari Neng Yanti ngomong gitu, tapi bapak, hati letik bapak memang terpercaya. Tapi sanajan gitu, ucapan geus pernah aya. Nya kapaksa. Bapak rek nanya weh ka Penny. Nah, selama ieu Penny jeung Neng Yanti pernah ngalakukeun naon? Penny harita ngahulang. Sabab manehna jeung Neng Yanti teu pernah ngalakukeun hal-hal anu di luar nalar cek manehna. Sanajan memang Neng Yanti mika bogoh ka manehanana. Terus sering ngagoda. Tapi keur manehanana can pernah kagoda ku Neng Yanti. Bah, jantan sadayana nyangki teh ka abdi. Astagfirullahaladzim. Abdi wantun disumpah demi Allah, Pak. Kanggo naon abdi ngalakukeun anu dilarang ku agama kawas kitu. Abdi sering sasarengan sareng Neng Yanti. Tapi mung sasarengan. Kahiji sasarengan abdi sareng Neng Yanti teh sanes kur ameng. Tapi mangrupa didamel. Ama percaya naon anu diucapkeun ku Jang Penny. Tapi Neng Yanti siga anu yakin yen Penny anu ngalakukeunana. Penny ngahulang. Nu saterusna harita neuteup ka Pak Karman. Bah, hiji-hijina jalan kanggo nyalametkeun keluarga abdi. Pamilares Neng Yanti hamil. Abdi kersa di tes DNA, Pak. Ceuk Penny harita. Pak Karman ungut-ungutan. Ngerti naon anu diucapkeun ku Penny. Hati leutik Pak Karman ngomong, aing yakin Penny moal mungkin ngalakukeun hal-hal anu kitu. Jeung moal mungkin nangtang minta tes DNA lamun Penny ngalakukeun. Brata. Anjeun tetel geuningan. Jadi adi teh aya ngaruksak keluarga aing. Ceuk Pak Karman harita anu
neuteuli kanu jadi adina nyata Pasubrata anu nyebutkeun Pendi geus ngahamilan anakna anu ngaran Yanti. Kieu we atuh Pen. Kumaha lamun didatangan ka Bandung atuh? Mangga wae Pak, langkung sae, langkung engal langkung sae. Kumaha ketakna pamili urang ayeuna ka ditu? Nyantong ayeuna. Kumaha lamun isukan we atuh? Peni biasa we aktivitas gawe. Engke ama nuturkeun ti paneuri. Jadi ulah bareng ti dieuna, soalna lamun bareng ti dieuna kiranti bisa curiga nanaon bisa bebarengan wae cenah meureun. Sae Pak. Ceuk Pendi nyaluyuan kana kahayang mitohana. Dina poe isukan manehanana arek indit ka Bandung. Arek nyelesaikeun permasalahan manehanana. Sanggeus kitu duanana harita cararengkat dina diukna. Pen, arek dahar heula. Teu kedah Pak. Bade langsung uwi weh. Bilih kiranti dedeupeun. Nya. Ayo atuh. Duanana harita sanggeus mayar urut minuman anu dipesana tadi. Kenceling ararinit tinggalkeun eta pi tempatan. Harita Pakarman jeung Pendi rarasup kana mobil geuleyeung mobil maju ninggalkeun eta pi tempatan nuju ka imahna Pakarman. Tekung silila di jalana harita Pakarman jeung Pendi geus nepi deui. Sanggeus nepi ka hareupeun imah, mobil diparkirkeun seperti biasa. Ari Kiranti anu keur aya di jero ngadengi gerung-gerung mobil harita. Kanu anu keur olah jeung nu jadi indungna. Ngahaja Ibu Rodiah mah ngajak olah nu jadi anakna ameh teu ingeteun kanu jadi salakina nyaeta Pendi anu ini tinggalkeun manehna. Atuh pok harita Kiranti ngomong kanu jadi indungna bari rungah-ringah. Umi, itu rupina mah Kang Pendi tos uwi. Nya jiga nama cicuk tinggal di karep. Cek Ibu Rodiah harita ngajurungkeun nu jadi anakna ningali salakina. Nyaetana Pendi anu kakarak datang. Kiranti harita nyimpen parabot anu keur dipakena. Nyaeta nyeun lapis. Nu saterusna Kiranti lumpat ka hareup. Mukakeun panto, barang breh bener we. Nu datang teh Pendi jeung nu jadi bapana. Kang meuni lami. Pugu ge. Ti nya ya ti tadi teh pugu. Amat teh di babaturan bapak. Jadi itu tuh. Di naon ngaranna teh lah. Arek deket ka Balena geuning. Araya Pak. Aya, alhamdulillah. Memang atas naon gitu Pak. Nah, biasa terus diobrolkeun, aya nu diobrolkeuneun. Ceuk bapana harita bari neuteup ka Pendi. Ari Pendi ungut-ungutan naon anu diucapkeun ku bapana memang geus jadi rahasia duaan. Sanggeus kitu Neng Yanti ngagandeng ka Pendi meuni geugeutna keranan. Maklum meureun panganten anyar. Keur mah memang Kiranti teh bogoheun pisan ka Pendi. Bisa memehna oge. Kang. Kumaha? Abi ngadamel lapis. Oh, mana tuh akang nebian? Itu. Ceuk Kiranti harita bari langsung nyokot lapis anu aya dina lemari es. Sanggeus kitu lapis dikeuretan. Diasup-asupkeun kana pisin terus dibikeun ka Pendi. Gap harita ku Pendi ditampanan. Terus dibawa diuk.
lapis diasan ku Penny. Aduh, menikmat kieu ieu teh. Kenging sasi teh. Kenging beli tukang. Oh, pantesan nikmat. Meni lagi kieu, sepatos nu ngadamelna. Akang mah. Ceuk Kiranti harita bari imut ngagelenyu. Gek diuk gigireun Kiranti. Gigireun Penny. Ari indungna Ibu Rodia harita neuteub ka salakina nyata ka Pak Karman. Bari ngomong raharewosan. Pak, kumaha? Pak Karman ngareret ka Penny jeung Kiranti anu keur ngadahar lapis. Ya, jadi itu yang ngomong di kamar yuk. Cik Pak Karman ngajak kanu jadi pemajikan anak ke kamar. Sages aya di kamar harita, pok Ibu Rudiah ngomong. Pak, kumaha? Naon cenah nu diomongkeun ku Penny teh? Ama geus ngaduga. Sanajan kumaha oge. Penny memang teu ngaku. Ngalakukeun kawas kitu malah manehanana make jeung sumpah demi Allah segala rupa. Nangtang dit menta tes DNA segala rupa. Syukur teuing atuh mudah-mudahan we. Sing kabuka nanaonna ieu. Ulah jadi nanti pikiran urang segala. Nya, samalah isukan teh Penny teh ngajakan ke Bandung, Bu. Ke Bandung rek naon? Ih, nemeureun penasaran, keukeuh. Hayang mangihan keluarga Pak Subrata. Terus Bapak kumaha? Nya kapaksa Bapak ge bisukan arek ke Bandung. Penny meureun isuk-isuk ini ka biasa ke kantor tah ke beurangna Bapak rek nyusul ke kantorna gitu. Jadi ambeh teu kanyawan ku Kiranti. Meni asa ribet kieu nya. Dasar si Subrata tuh. Pika keseleun puguh boga adi teh. Eta tah si itu nata si Antina meni kacida pisan budak teh. Siga nu eueuh di lalaki ngunag-unag wae Penny deui. Nya nu mata oge. Nya geus bae weh. Isukan ama memang mereka Bandung, mereka imana Subrata. Nya atuh. Jaga omat. Si Kiranti ulah sampai apal. Nya kada bebanyokeun we lah gampang Kiranti mah. Cek Ibu Rodia harita nu bukan niat reka bebanyokeun deui wae ka Kiranti supaya entong curiga bapana ini. Pemirsa kaum dangu sadayana. Waktu harita geus kaganti ku beurang. Kacaturkeun isuk-isuk. Penny anu geus biasa singkil isuk-isuk keneh. Kira-kira jam 8. Penny geus bebersih. Lantaran tugas init ka kantor. Ari Kiranti ketena keranan dina mere salin mere sarapan jeung nanaon teh. Pok harita Kiranti ngomong ka Penny. Kang, sarapan heula tuh. Nya. Tos ari ya gitu. Entos teh tadi oge. Hayu tuh. Urang sareng sarapanana. Harita dua anak ini kena meja makan. Dan Yanti ngalas Penny sarapan nasi goreng. Dua alas jeung nu manehanana. Dua anak harita sararapan. Sanggeus beres sarapan. Penny harita
pamitan kanu jadi pemajikanana celengok nyium kana terangna. Penny nepi kana naik kana mobil. Kiranti nuturkeun. Harita ningalikeun Penny anu init ningalkeun eta pitempatan nu maksudna rek gawe. Senggeus mobil eueuh. Kiranti harita asup deui ka jero jepret tutupkeun panto. Di tengah imah papanggih jeung nu jadi indungna. Penny geus init. Nama pisan Umi. Mani asa isu kene geuning ayeuna mah. Nya cenah boga aya tamu cenah Umi. Oh, gitu. Nyakeun bae atuh. Engke anteur ka pasarnya, rada berangan. Pesen naon kitu Umi? Loba pokona mah baranjaaneun Umi teh. Rek barang jeuna biasa. Jang engke air peuting gitu nonton TV kan mah bari ngobrol bari barang dahar mah ngeunah meureun. Umi atuh hayu engke nya. Abi udah bersih heula Umi. Jancuk kitu bersih heula. Kiranti harita ngaleos. Init ka kamarna nu maksudna rek bebersih. Ari Pasubrata harita anu keur diuk maca koran. Ngageroan kanu jadi pemajikanana. Umina ka dieu. Naon gitu Pak? Rek dibawa ka mana si Kiranti? Nya engke beurang dibawa ke pasar. Rek dibawa kurang kuriling we. Nya benar. Umi pak ama engke indit paling jam 10-an lah. Nya Cek Ibu Rodia harita bari luak lieu bisa kadengeun kudu jadi anakna nyata Kiranti. Waktu nyelek beuki beurang. Waktu anu geus ditentukeun ku Pak Karman nyata jam 10. Pak Karman harita geus saged pakaianana. Setelan kantor anu sok biasa dipakena. Ari Kiranti ningali bapana dangdan. Katingali geus gagah. Pok ngomong. Bari rada kerung. Pak, emangna bade ka mana gitu? Amareka Bandung heula ieu teh. Ke Bandung ka mana? Nya aya papanggihaneun puguh. Oh, nyalira. Henteu. Jeung babaturan ama puguh. Oh, gitu. Cek Kiranti harita. Tong ka mana-mana Kirantinya. Baturan ke beurang ibu Umi ka pasar. Nya Bu. Umi teh ngajak ka pasar ka abdi ama. Nya. Engke baturannya omatnya. Emang ama malami gitu? Moal. Jam 4 jam 3 ge balik deui meureun ama mah sugan. Oh, nama. Sanggeus kitu Pasubrata harita asup ka jero kamar. Rek bebeja kanu jadi pemajikanana yen manehna rek init. Sanggeus Pasubrata harita init. Neng Yanti oge Neng Kiranti oge harita init. Jeung Umi Robiah nu maksudna arek ka pasar. Penny anu geus aya di kantor seperti biasa manehanana sibuk. Kira-kira jam 10 Penny hari ni hayu hoe ningalian jam. Pok harita Penny ngomong dina hatena. Ai, ka mana si Ama geuning waya kican ka dieu ieu teh.
kalah kabeh 10:30 deui. Ceuk Penny harita. Bari sakedeung-sakedeung ningali kaluar ngaliwatan jendela kantor. Waktu harita geus nunjukkeun 10:30. Penny anu geus lumayan kesel nungguan pasubrata anu janji jam 10 karek ka dinya. Kamana cenah si Bapak teh? Yakin can ka dieu wae macet apa kumaha gitu. Ceuk Penny harita anu geus lumayan rada kesel. Tekung si Lila katingali aya mobil warna hideung asup ka eta tempat. Itu geningan mobil si Ama. Ceuk Penny harita bari langsung keluar di kantor nyambut kami tohana anu karek datang. Jerut harita pasubrata datang turun tina mobil terus nyamperkeun ka Penny. Hampura ieu rada beurang macet pugu di jalan teh tadi teh. Aduh, aya mobil anu kacilakaan jika nama macetna parah pugu. Oh gitu-gitu Pak. Nya hayu atuh meungpeung beurang keneh ieu. Mangga Pak. Bade 2 mobil atau napi? 2 mobil weh. Bapak kan langsung indit balik ka ditu Majalaya. Mun atuh. Ceuk Penny harita. Saterusna Penny balik deui ka kantor rek ngoncian panto kantor. Sanggeus kitu harita Penny bus asup kana mobil nanya gitu di pasubrata. Keuyeung ninggalkeun eta pitempatan nuju ka kota Bandung. Kacaturkeun di kota Bandung nyaeta di mana pasubrata. Harita katingali pasubrata anu saban poe pagaweanan nemurung lantaran ningali kondisi anakna anu beuki dieu teh sigahna makin parah wae. Neng Yanti sok ngaleungit teuing ka mana. Kawas dina poe harita Neng Yanti encan balik teuing ka mana ngaleosna lantaran eueuh nu dibere nyaho jeung Neng Yanti teu bebeja. Atuh pok harita pasubrata ngomong kana jadi pamajikanana. Kamana cenah si Yanti teh? Ieu geus beurang kieu manehna can balik keneh wae. Kamana cenah budak teh? Cik teleponan atuh Umi babaturanana sugan. Buku Umi tadi geus nelponan tapi can aya wae balasan teh. Jawabanana teu terang jeung teu terang wae. Beureun Teng Yanti da loba baladan jadi budak teh meuni kumaha sih? Ama jadi puyeng ieu temen. Dipikir-pikir mah. Ading si Pendi eta make jeung teu budak teh tanggung jawab pisan kumaha atuh. Ceuk Ibu Nuri harita anu nyalahkeun ka Penny lantaran geus ngajadikeun anakna jadi teu waras. Oh teu waras dina kalakuanana cenah kitu pikiranna teh. Ama jadi bingung gitu kudu kumaha carana. Barang harita keur kitu. Kadenge aya nu kaketrok. Assalamualaikum. Har, aya saha itu teh? Sora-sora Kang Karman. Kang Karman gitu. Cik atuh bukakeun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita Ibu Nuri lumpat mukakeun panto anu ditutup. Parang berai harita Ibu Nuri kaget. Kang Karman. Penny. Cek Ibu Nuri harita gugup barang ningali Penny. Mohon Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok lebat. Cek Ibu Nuri harita solongkrong Penny ngajak sesalaman ka Ibu Nuri. Saha Ibu? Kang Karman. Oh. Pas Subrata harita langsung nyampeurkeun. Geuning Kang. Aya naon ieu teh meuni? Biasa we, cik Pak Karman harita. Dina ngajawabna. Kurus sagemek we hungkul. Ari Pak Subrata ningali sikap lanceukna kawas kitu teh. Teu loba diomong. Lantaran apal kumaha watak lanceukna. Kumaha cager Pen? Alhamdulillah Pak. Cek Pen di hari